Assalamualaikum, wargi DS24, tong hilapnya di subscribe channel Dongeng Sunda 24. Hatur nuhun. Wilujeng ngadangukeun. Sok Sabot dua nana ges arasup ka jero dapur, si jebluk kadenge cumarita. Mil mana pakaian ilaing teh uy? Cek si jebluk, bari diuk, dina jojodok nyang harapan hau. Oh harunya, pohobluk, kelah tungguan urang cokot. Cek si Amil, bari ges nyokot piring seng. Atu ditunda deui, muruh heula ka jero imah. Tuluy ka kamarna. Tekung si Lila geges balik deui, tuluy ngasongken ka si jebluk. Ku si jebluk tadi engkeken deui, atu langsung dipake. Atu sangges kitu mah, dua nana ngamimitian daraang, bari dariuk dina palupu dapur. Soklah, saaya-aya we nya. Cek si Amil, bari nyodorken goreng hayam. Dewek mah jadi era uy, ngadon daang we di dieu teh, jeung can apal rek naon-naonna. Cek si jebluk, anu rada kaeraan. Alah era-era teuing, siga jeung saha wae ilaing makhluk, sok-sok we, cing warak, kapan sidik rek diajak gawe, mantuan mawa jengkol kana roda. Cek si Amil, bari ngeduk sangu. Kitu deui si jebluk sarua. Ges teu era ayeuna mah, sanggeus si Amil ges cumarita kitu mah. Rek dibawa ka mana keramil? Jengkol teh. Cek si jebluk, tumanya bari ngagayam. Dibawa ka pasar bluk. Lumayan jauh hatuh mil. Heeh mata kuring ngajak ilaing ge, sieun balikna ka petingan. Sieun sagala, kawas lain lalaki wa ilaing mah mil. Nyaeta kuring mah teu wani, sorangan teh. Temal si Amil, bari ngawap panungtungan. Tuluy katenya ngodongkang nyokot cai nginum. Beres nginum, tale atuh, kadenge terap meni gede. Alhamdulillah nikmat uy. Hayu bisi kaburu hujan. Hayu, iya kuring nitip pakaiannya, rek dipoin nagantar, soalna baseh. Sok, tuh, dipipir pamoean mah. Cek si Amil, bari cengkat tuluy muru kaluar. Kitu deui si jebluk sarua. Si Amil, tuluy ngalengka muru kana jengkol, nuges menang ngarungan ku Mang Warja. Sedengken si jebluk, samemeh ngalengkah, muru heula pamuean. Sanggeus beres mueken pakaianna, tuluy muru ka si Amil, mantuan, mindahkeun jengkol nuges menang ngarungan, di kana rodaken. Sameme mantuan, teu poho nunda tongkatna. Eta jengkol aya kana opat karungna. Sanggeus beres, dua nana kate nyorek Mariang. Pak, abdi sareng si jebluk, bade angkat. Cek si Amil, pamit ka bapana. Harasok jang, kade ulah sumpang simpang di jalan na. Nya ujang kadea, ulah sok tuluy ulin, ari ges beres mah, langsung we balik ka imah. Muhun mah, moal. Walon si Amil. Atuh, sanggeus kitu mah, bral si Amil jeung si jebluk teh, arindit rek ngajuk-juk ka pasar. Urang tunda heula ka ayan si jebluk jeung si Amil, nuker di jalan rek ngajuk-juk ka pasar. Ayuna urang kocapkeun heula ka ayan di pasar, eta pasar cukup rame oge, ngaran pasarna nyaeta Pasar Raraban. Naha make disebut Pasar Raraban meren cenah. Sabab eta pasar sok dipinuhan ku barang-barang langka, ku nu dagang, nu daratang di tiap daerah, nu matak katelah weh Pasar Raraban, kitu tah. Harita teh wanci ges lewat lohor, kaayaan pasar masih rame, aya nu daratang aya oge nu balik, malum pasar sederhana, jeung kaayaan na di kampung.
Kaayan pasar teh tepati panas. Sanajan panon poe nu sakitu menterangna, sabab di sisi pasar loba tatangkalan garede, jeung aya dapuran awis sagala beh juru pasar mah, nu matak kaayaan pasar tetep ieu, jeung tiis. Ngaran-ngaran di pasar, reang ku jalma, aya nu nawarken dagangan, aya oge nu nawar harga barang. Saperti halna harita, aya dua wanoja, nu ker balanya, nu hiji mah ges kolot, nu hiji mah ngora keneh, parawan. Meren eta dua wanoja teh, indung jeung anak. Mang, ilancingan jero sabarahaan. Cek eta wanoja anu kolot. 30.000 bu, mangga, saraetuh tinggal bahan nage. Meni awis mang. Sakitu bu, harga pasna. Kengeng sabaraha hiji eta teh mang, 30.000 teh lancingan na. Cek eta wanoja nu ngora, milu nyarita. 30.000, kengeng 5 neng, mangga. Cek, tukang dagang. Nya entos we eta mang. Nyai bade moal, mun bade sakantenan meserna. Cek eta wanoja kolot, nu taya lian ngaranna teh, Bu Aida. Moal mah, aya keneh nyai mah di bumi ge. Walon Nyi Parawan, nu taya lian ngaranna teh, Nyai Patmi Laranti. Atus sanggeus kitu mah, harita tukang dagang, katenyo miken eta calana. Kitu deui Bu Aida, ngasongken duitna. Sanggeus rengse, atu dua nana ngaleos di eta tempat, muru kaluar pasar. Sameme kaluar ti pasar, Bu Aida, ngadadak ngerenken lengkah sukuna. Nyai, emak teh hilap, bade meser bako kange abah hidup. Cek Bu Aida. Naha atuh mak. Nya eta hilap nyai, antosan heula atuhnya, hidup di dia. Emak bade meser heula bako. Muhun mangga mak. Walon Nyai Patmi Laranti, bari ngajanteng di deket lawang pasar. Ari Bu Aida, ngaleos atu muru ka jero pasar deui, neangan tukang bako. Mangga bu, laukna. Cek tukang lauk. Bu oncomna bu, mangga, sarae tinggal. Cek tukang oncom, sarua nawarken. Moal mang. Temal Bu Aida. Bari leos, nerusken lengkah sukuna. Sabot aya kana sababaraha lengkah, harita Bu Aida ranek, eren, di tukang bako, deket tukang cau. Bakona bu. Muhun mang, sabaraha sabungkusna. Cek Bu Aida, bari nyabakan bako. Rupi bu. Dupi iya sabaraha mang, nurada ageng bungkusna. Cek Bu Aida, bari nyabak bungkus nu rada gede. Eta mah 50 bu, tah dupi iya mah 15.000. Cek tukang bako, bari nyokot bungkus nu rada letik. Tah iya ge raos bu, rasa nama sami, dijamin si bapana, bakal dede iyun welah. Cek, tukang bako. Da abi mah teterang mang, entos we eta atuh nu ageng. Muhun mangga bu. Temal tukang bako, bari mungkus eta bako, tuluy diasongken, ka Bu Aida. Dupi eta, pahpir daun kawungna sabarahaan mang. Eta teh 5.000 sabengket bu. Nya eta sakantenan we, sareng pahpir daun kawung namang, 2 bengket mah. Muhun mangga bu. Atuh sanggeus kitu mah, sanggeus rengse meuli bako, harita Bu Aida ngaleos ingkah ti eta tempat, muru ka anak nanu keur nungguan di lawang pasar.
Sameme Bu Aidah nepi ka anakna, da pugu sidik loba jalma, teu sirik mah pasesek, liliwatan teh. Nu matak teu aneh mun rada lila. Sedengken wanci, teu karasa harita teh ges maju tabuh dua langkungan. Di luar pasar, katenyo aya dua budak ngora, ker muru ka lawang pasar, nu hiji, katenyo pangharepna, meren nu mawa rodana. Pangawakan narada montok, sedengken nu hiji deui, katenyo ngadorong ti tukang, pangawakanna, jangkung letik. Eta dua budak ngora teh, katenyo nasiga nurusuh. Tapi bari loba ocon. Maki jeng, katenyo na seserian sagala. Waduh capek Mil uy. Harus sarua kuring gebluk. Temal si Amil. Gara heula sakedeng geus nepi ieu. Cek si Jebluk. Hee sok. Temal si Amil bari gek, dariut gigiran roda, bari ngahihidan awakna kudu dukuy. Mil ieu jengkol opat karung teh sabaraha duiten uy. Tak apal deka, nya ngitung kiloan we engke meren. Mun ayana dina sakilona 30.000 harga banar, nya sidik, mun dina sakarungna, aya 40 kilo weh, lumayan tuh, kali 30.000, sidik 1.200.000, mun opat karung meren, 4.800.000 tuh. Jir, gede oge gening. Nya lumayan we bluk, aya ker modal kawin dewek engke jaga, ha. Cek si Amil bari gumujeng. Kawin karana kolot lin Mil, haha. Cek si Jebluk, teu eleh guyon. Sabot ker uplek ngarobrol, harita aya nu ngalewat hiji lalaki tengah tuwuh, meren, nu ges balanya. Naon ieu teh Jang, nakarung teh jengkolin. Cek eta jalma. Sumuhun Mang Jengkol. Temal si Amil. Meuli atuh amang sakilo mah. Duh punten pisan Mang, tos digaleku banar ieu teh. Oh ker kabanar. Muhun Mang. Leos atu eta jalma teh, teu cumarita deui, bari ditarempoku si Amil jeung si Jebluk. Hayu Mil bisi kaburitan balikna. Cek si Jebluk, bari cengkat dina diukna. Boh kitu deui si Amil, bari nemal bari cengkat. Sabot dua nana rek asup ka jero pasar, di lawang pasar, Pak Jonghok jeung Bu Aidah katut nyipat milaranti. Red atuh, si Jebluk teh ker ngadorong roda, nenyo sareretan ka nyipat mi, kitu deui nyipat mi sarua, kitu nate bari ngalengkah, bari dibarengan ku imut. Ter. Atuh, jajantung si Jebluk dak dikduk surser. Katiru ku imut nanyi parawan. Beda deui jeung si Amil, hare-hare we katenyo nate. Punten bi, ngiring ngalangkung. Cek si Amil kadenge cumarita, nu harita teh aya awewe rada kolot, ngahalangan di harepenna. Sumuhun Mang Ajang. Cek eta awewe kolot, atuh si Amil neruskeun deui mawa rodana, bari didorong ku si Jebluk. Da pugul teu jauh tempat banar teh, ti lawang pasar mah maju kana sababaraha lengkah. Atuh harita gerak, ges nepi deui. Wah atuh Jang, beurit teuing ka dieu teh. Cek eta jalma, bari nyamperkeun. Muhun nyaeta Kang, kaburitan duh. Temal si Amil, bari nurunkeun jengkol nu dina karung, bari dibantuan ku si Jebluk. Haraken bae, sok bawa tuh kana kiloan langsung. Cek eta jalma, nu tayalian banar sayuran, nu ngabogaan ngaran Mang Lomri. Da pugukur opat karung jengkol teh, telila dibawaan kuduaan we, digotongan. Sanggeus rengse, si Amil jeung si Jebluk ngagotongan jengkol nu na karung, tuluy harita di kilo. Teu menceng na taksiran si Amil, harita jengkol teh bener we pas di kilo teh, dina sakarungna 40 kiloan, kitu deui hargana 30.000-an dina sakilona. Sedengken jengkol aya 4 karung. Bener jadi duit nate 4.800.000.
Ye jang acis nanyangakennya. Cek Mang Longri, bari ngasongken duit ka si Amil. Ditampi aturnya kan, acisna, nyangaken jengkolna, mugi acing engel pajeng deui. Amin. Temal Mang Longri, ngahaminan caritaan si Amil. Sabot ker kitu, aya nu datang hiji lalaki, kira-kira umurna 30 tahunan, bari mangul, katenya na siga nu berat kacida. Waduh Mang Ojo, langsung bawa ka dia ya. Cek Mang Longri, nu haritanita langsung, ka eta jalma nu ngaranna teh Mang Ojo. Bluk atuh, eta nu dipangul teh diecaken, deket kiloan. Naon eta teh Mang? Cek si jebluk tumanya, nu harita teh masih narangtung di deket Mang Longri. Bolet jang. Temal Mang Ojo. Oh bolet Mang. Muhun jang. Kang, bade ngeriah we-nya. Kamana atuh jang, mungkin we atuh nyalse gurung usuh teuing. Cek Mang Longri, bari ngomeken kiloan. Ah bilih ka bojeng burit Kang, di jalan nah. Oh enya atuh jang, kade di jalan nawenya. Muhun Kang. Leos atuh si Amil jeung si jebluk, sanggeus beres pamitan mah, dua nanarek baralik, ayuna mah katenya na hampang mawa roda teh teu siga mimiti. Panon poe geus maju ka ieu, wanci teu karasa geus maju ka sore, harita si Amil jeung si jebluk geus kalaluar ti pasar. Si Amil jeung si jebluk, ayana mah lalempang na pasisi. Si Amil belah kenca, si jebluk belah katuhu, bari nyarekel, panyekel roda. Lempang na nyalse naker katenya na teh, bari dibarengan ku ngobrol. Mil ilaing tadi nenyo teu. Nenyo naon? Haa tadi basa pas asup ka jero pasar, di lawang pasar aya parawan jeung inungna. Oh haa nenyo, kumaha kitu? Teku kumaha, lain gelisnya uy. Ah ilaing mah, apal we kanu gelis mah. Normal dewek mah Mil. Lain urang mananya? Tenyaho atuh. Temal si Amil singket. Mil urang nyimpang heula ka tajuk uimun aya mah, can salat asar. Cek si jebluk, ngalihkeun obrolan. Haa hayu. Temal si Amil. Cak, tunah langenaan ka ayan si Amil jeung si jebluk, nuker lalempang di jalan muru balik. Ayuna urang kocapken, ngenaan di hiji lembur, anu katelah ngaran nate lembur Ciparungpung. Kaayan lemburna genah kacida, pasawahan jeung pakebonan loba keneh. Pangesina, nya, sarua we jeung lembur sejen, pakasaban na teh kana tani. Ngan aya bedana di lembur ieu mah, lolobana tukang nyarian bilik. Saperti halna harita. Di hiji imah panggung, di buruanna, katenyo aya lalaki kolot, jeung awewe ngora. Eta si lalaki katenyo na ker ngahua, sedengken awewe nu ngora ker mantuan nyieun bilik. Tekung si lila, si lalaki kolot kadenge cumarita. Nyai, tos asap sangut teh taajan. Cek eta lalaki kolot, nu taya lian ngaranna teh, Abah Kanta. Atos bah, bilih bade tuang mah tos arasak. Walon Nyi Parawan, nu taya lian ngaranna teh, Manikwati. Amoal nyai, mungkin we ngantosan emak hidup sareng. Oh nya atuh bah. Cek Manikwati, bari tetep we panangan nama digawe. Lain emak hidup teh mendelami nyai ka pasar teh. Nah, tenaik delman gitu. Henteu panginten bah, numawi lami oge. Padahal ku abah dipasihan kange ongkosna, supaya terewe. Nya mudah-mudahan we bah, si emak kedap deui uwih. Sok sieun kumaha onam we di jalan na abah mah.
hariwang mangkaning ker ulit ayuna teh usum begal. Cek Abah Kanta, nu hariwang, kanu jadi pamajikana. Nya mudah-mudahan webah, taya naon-naon. Walon manikuati, siga nu tenang pisan katenyo nateh. Sedengken Abah Kanta katenyo ngerenken digawena, tuluy ngodongkang nyokot muknu esina cai kopi, regot atuh nginum. Cak dituna deui, guriwel ngaluarkan bungkus bakodina saku kampretna, tuluy harita katenyo ngalinting nu dipahepiran ku daun kawung. Cekes atuh disunut. Hasep meni nyerebung kaluar na baham na jeung na irung na, tebeda ti sumut hawewe. Nyai ari sepan sampeteh di dapur aya keneh teh. Aya bah, Cimpang nyandakan gelis. wuhun mangga bah. Leos atuh nyimanikuati teh muru ka pawon, rek nyokot sepan sampe. Tekungsi lila geges balik deui, bari mawa sepan sampe, dina piring seng. Tuluy ngecaken kana bangku awi, nu deket Abah Kanta. Ari nyimanikuati, balik deui ka tempatna nu tadi, meren rek nuluikeun nganyamna. Ari Abah Kanta bari ngaso teh, bari cacamwalan ngadaangan, sepan sampe ayeuna mah. Jeung panon nama red, bari ninyo ka anakna. Gelis, entos we atur, kenengkin diteraskan gua lemah hidup. Wios bah pameng, data aya damel iyeh nyai ge. Walon nyimanikuati, atuh pikeun Abah Kanta teu cumarita deui, malah regot nginum cai kopina. Waktu teka rasa beki maju, sora tongeret ges reang di jero kebon. Cirining sore ges maju kaburit. Ti paleba kaler anu rada anggang ti imah Abah Kanta. Katenyo aya imah gede nyang harapan jalan, di sisi imahna anu anggangna sababaraha lengkah, aya lalaki sahandapan Abah Kanta umurna, geser satik, pangawakan sedeng jeung rada montok, kumis rada kandel, buuk na rada botak tengahna, harita teh katenyo ker maraban doma. Eta doma katenyo na meni loba nakar, cek nu bohong mah, aya kana 20 na campur bikan jalu, doma na teh. Malahan ngarit nage sok nguliken kata tangga nu sok buburu. Eta jalma siga narada aya, malahan katelah ku tatangga nama, eta jalma teh sok disebut juragan. Nya eta juragan ukat prawinata. Wargi DS24, tong hilapnya, di subscribe channel Dongeng Sunda 24, hatur nuhun. Aralus doma teh uy, marontok. Cek gereneng na harita, bari ngilikan eta doma. Sopnya ratu cinggara mulsiah, begede untungna, nalika dijual ku aing. Cek juragan ukat bari leos muruk ka tepas imah, nu harita teh aya pamajikana, nu kermesekan suuk garing, eta pamajikan juragan ukat, nyaeta, nu taya lian Bu Aidah. Tos garing busuk teh. Cek juragan ukat, bari gek diuk digigiren Bu Aidah, bari tuluy mantuan mesek. Atos bah. Walon Bu Aidah, singket. Ari si nyai kamana bu? Dipangkeng panginten bah, capeyen sigana si nyai mah. Nah tadi tenaik delman gitu ibuna. Nya eta duka kamarana tadi mah teu araya, nya kapaksa we, mapah sareng si nyai. Sakitu ge untung we, taya nanaon di jalan na. Nya eta bah, alhamdulillah na teh taya nanaon, pajarkeun cenah ker rami begal ayuna teh. Eya sigana tukang delman teh, sieun ku beja eta, nu matak teu araya ge meren bu. Kitu gunem caturna juragan ukat jeung garwa na harita. Sabot ker kitu, kurunyung aya nu datang hiji lalaki, pangawakanna sedeng, umurna kira-kira 37 tahunan.
Katenyo na harita mangul pacul bari ngajingjing teko. Nyaho aya nu datang, juragan ukat, katenyo ngareret. Kumaha geus beres dim. Cek juragan ukat, tumanya ka eta jalma nu karek datang, nu taya lian ngaranna teh si Kasdim, nu sok buburu kuli ka manehna. Paling ge sapoe engdei isukan bah. Temal si Kasdim, bari ngecaken teko kana bangku awi. Ari nu acan dipigawe sawatolo atawa nu lebak. Tinggal nu lebak bah, paling isukan mah ngajeroan kamalirna. Beres ku sorangan moal. Beres bah. Kajen rikitu mah, bisi moal beres, ngajak batur saurang mah, nya. Siap bah. Temal si Kasdim, bari tetep ajak. Mang Kasdim, bade ngadamel kopi moal. Cek Bu Aida, kadenge cumarita. Moal ce, bade teras wangsul tos burit, can maraban doma deui. Atuh nyal sewe dim, ngopi hala anguran mah. Nya Mang Kasdim, nyal sewe atuh, kapanaya inung si Zahla, nu marabando mama. Nya eta di bumi teh taya sasaha ce, nuju nyaraba ka Cigantar. Ka Cigantar kasaha dim. Kaninina budak bah. Kaninina. Atuh sanggeus kitu mah, si Kasdim katenyo rek balik, sameme balik, juragan ukat katenyo ngodok saku kampretna, ku siwel atuh. Duit 50.000, jeung 20, tuluy diasongkan. Iya duit ya, nu poe ayeuna we hala. Cek juragan ukat, atuh si Kasdim, puguh butuh, nya ditarima hari tage. Nuhun bah. Cek si Kasdim, bari nampa duit. Muhun mangga atuh bah cemanga ce. Cek si Kasdim, bari leos atuh. Ari juragan ukat katut Bu Aida, nya sarua ngamanggaken. Sanggeus si Kasdim mulang, Bu Aida nu harita geus beres mesek suukna, katenyo asup ka jero imah. Ari juragan ukat, masih diuk dina tepas, bari udut ayeuna mah, bako anyar, nu menang meuli Bu Aida harita dicoba. Siga nu nikmat naker katenyo nateh. Ngana oge bako teh, beda jeung nu biasa. Kitu, gerentesna juragan ukat, harita bari udut. Panon poe, ges tunggang gunung, kaayan di lemur Ciparungpung harita teh, saperti biasa, aya nu karek balik ti sawah, aya oge nu ngadawang di harapan imah na bari ngobrol, aya oge malahan mah nu karek balik ti pasar, saperti halna harita. Di jalan di lemur Citangkil, deket Tajuk, harita katenyo aya nu ngelek balanyaan, katenyo na siga nu beratan. Malahan mah harita geeran hala. Eta jalma, nu taya lian hiji awewe rada kolot, harita teh katenyounku si jebluk, nu harita teh ker dariuk di tepas Tajuk, sanggeus rengse sarolat asar. Mil tenyo gera itu, karunya urang bantuan yuk. Cek si jebluk bari mere isyaraku sungutna, nunjuk ka hiji awewe nuker ngajentul di jalan, anu rada anggang ti Tajuk. Mana? Tuh, di jalan. Cek si jebluk, bari manyengken sungutna, nuka dua kalina, ka arah jalan. Nah eta mah siga si bibi nu tadi di pasar bluk. Nu mana ieu teh? Nu tadi gening, nu ngahalangan. Eta kitu mil, kurang sidik sih, tadi mah, dewekna. Ada ilaing mah bluk, fokusna, kanu parawan tea. Cek si Amil, bari cengkat dina diukna. Hehe, bisa wae ilaing mah mil Temal si jebluk, bari sarua cengkat dina diukna. Atuh sanggeus kitu mah, harita dua nana muru ka palebah awewe, nuker ngajentul kacapean.
Hapah dapugu tejauh, sabot dua nana ges anjok, harita kadenge si Amil tumanya. Bibi nu tadi di pasarnya. Cek si Amil, tumanya kasih bibi. Sumuhun jang. Temal si bibi. Tebih keneh tebi, karorompokna. Cek si Jebluk, milu nyarita. Rada lumayan jang. Hayu atuh, ku abdi urang bantosan. Naon eta teh beas sanes bi? Cek si Jebluk, bari nunjuk kana karung. Muhun beas jang, sareng balanyaan. Kamana kitu bi? Mulang teh. Cek si Amil, tumanya. Eta kaci parungpung jang. Atuh saara kadinya mah bi. Hayu we sareng, sakantenan. Emang ujang bade marulang kamana? Kalebak yaya bi. Cek si Jebluk, milu nemalan. Atuh sangges kitu mah, harita si bibi daeken dibantuan pangmawakan balanyana, ku si Amil jeung si Jebluk, jeung tengah rasa curiga, kasih Jebluk jeung si Amil mah, da katenyo nage eta dua budak teh, teu aya ciri-ciri jalma jahat. Samemeh arindit, harita si Amil nyokot roda nu ditunda di buruan tajuk, tuluy dibawa ka dekat si bibi, atuh balanyaan si bibi harita, diangkat ku si Jebluk di kana rodaken. Malahan si bibi nage, dititah naik ku si Jebluk, atuh si bibi mimiti nama nolak, hang lantaran dipaksa, supaya naik beh teu capek, atuh teu bisa nolak deui harita ge si bibi, hanyat nu antuk na numpak roda, bral atuh, ges kitu mah, harita aringkah di eta tempat, rek neruskeun baralikna.